warahmatullahi wabarakatuh. Asupna agama Yahudi ka Jazirah Arab. Saenggeus mere laporan kitu, Senapati Guragiru unul ti paeuneunan ratu pikeun nyampeurkeun kadua panita anu geus nungguan di saluareun tenda. Saenggeus aya di hareupeun dua panita, pok eta Senapati mimiti cacarita. Anjeun duaan panita tos kenging widi ti Kanjeng Raja Taban As'ad. Ayeuna keneh diantos di lebetena sarta kaula kudu maturan salila anjeun aya di jero tenda. Syukur atuh kitu mah. Hayu baturan kami supaya itu ieu aya saksina. Beral eta tilu urang manusia patutur-tutur ngajugjug ka tenda Taban As'ad. Satepina di jero tenda pok Raja Taban As'ad ngabageakeun. Bagea panita anjeun duaan geus daek ngadatangan ka tenda kami. Prak caritakeun isi aya hal-hal anu penting anu kudu ditepikeun ka kami. Matur nuhun kieu teh lakon perang geus nepi ka 40 poe lilana. Kami duaan panasaran naha naon pamaksudan Raja Taban As'ad ngepung Yathrib dina wangkid ayeuna. Kami hayang nyaho ulah ukur beja ti prajurit Yathrib. Kami hayang adeng ti anjeun langsung minangka rajana cintak caritakeun. Kieu panita, sawatara taun katukang kami geus nyahapekeun anak lalaki kami anu nomor 1 pikeun bubuara di dieu. Tapi nah atuh urang Yathrib mana ku tega nelasan anak kami bari jeung can pukul naon dosa perdosaanana. Jadi tekad kuring datang ka dieu pikeun ngawasa ieu patempatan sarta males pati ku ayana budak kaula anu geus nemahan pati. Hutang uyah kudu dibayar ku uyah, hutang getih kudu dibayar ku getih, pon kitu deui hutang nyawa kudu dibayar ku nyawa. Kitu tah anu sabenerna ceuk Taban As'ad ka dua panita. Pok salah saurang di antara panita eta cacarita ditujukeun ka Taban As'ad. Kaharti ari kitu mah. Ngan di dieu anjeun perlu nyaho Raja Taban As'ad. Yen erek sakumaha wae kakuatan ku anjeun dikerahkeun pikeun numperludeskeun ieu patempatan moal bisa kacumponan. Nah gitu. Kapan kami boga kekuatan anu gede? Mustahil eta bisa kajadian. Memang aya merupakeun syariat mah memang kitu, tapi coba pikir ku anjeun leuwih lantik. 40 poe geus kaliwat. Nah wajar pasukan anjeun anu sakitu lobana ngepung kaum Yathrib anu jumlahna teu sabaraha. Geus leuwih ti 30 poe. Coba pikir. Lang Raja Taban As'ad ngahulang ngaraga menang. Mikir-mikir ucapan eta panita. Dina hate leutikna geus ngaku yen kakara harita manehanana ngalaman kasulitan dina nyerang hiji nagara. Da ari anu geus mah tara nepi ka sabulan leuwih. Sedangkeun ieu kaayaanana geus leuwih ti sabulan. Nu antukna pok Raja Taban As'ad tumanya ka eta panita. Ari anjeun nyaho eta katerangan beja ti saha? Kuring duaan mangrupakeun panita Yahudi anu jelas nyaho kana sakabeh usi Taurat. Katerangan anu ku kami ditepikeun bieu mangrupakeun salah sahiji tina usi Taurat anu netelakeun yen Yathrib teh mangrupakeun jarun nabi. Hartina
tempat datangna Nabi Pamungkas jeung eta oge sabab-sababna kami ti jauhna geus datang bubuara dieu patempatan lantaran kami percaya sapinuhna kana naon-naon anu aya dina eta jero Taurat. Raja Taban As'ad ungut-ungutan ngadenge katerangan kitu. Saterusna pok di eta Raja Taban As'ad tumanya kadua panita. Kami ngarasa kataji ku naon-naon anu ku anjeun dicaritakeun. Cing dadarkeun ka kami garis gedena. Nah naon eta eusi Taurat teh. Ngadenge pananya saperti kitu, dua panita eta silih reret tekung silila barabat dua panita eta sacara bagilir nerangkeun naon-naon bae eusi anu disebut kitab Taurat. Sanggeus panjang lebar ngadadarkeun eusi eta kitab sarta geus dianggap cukup kumarenehanana pok salah saurang pandita tumanya ka Raja Taban As'ad. Toh sebagian gede eusi tina Taurat ku kami duaan geus didadarkeun. Nah kumaha pamadegan anjeun ayeuna Raja Taban As'ad? Pok Taban As'ad nemalan ku kami kaharti pisan naon-naon anu ku anjeun duaan didadarkeun kabeh asup kana hate sanubari. Aya sabaraha-baraha kaputusan anu ku kami geus ditetepkeun dina wangkit ayeuna. Anu kahiji, ayeuna keneh kami rek marentahkeun ka senapati pikeun narik mundur kabeh pasukan beberes sarta isukan langsung urang tinggalkeun ieu patempatan. Anu kadua, kami rek merih pati anjeun dua panita. Cing, nah kira-kira anjeun duaan sanggup upamaku kami diajak ka Yaman pikeun ngaganti agama anu aya di Yaman. Keurna nahaon maka jeung nyembah patung jeung seuneu anu teu puguh alang ujurna. Kumaha lamun urang ganti wae kayakinan urang nyaman nyatana nyembah Allah anu geus puguh aya kitab suci jeung ajaranana kaharti ku akal. Cing, nah sanggup anjeun duaan? Tangtuna sanggup. Sanggup pisan kami. Dua panita nemalan hampir bareng. Saenggeus ngadenge kasanggupan kitu, pok raja ngomong ditujukeun ka senapati. Hei senapati, Abdi gamparan. ayeuna keneh umumkeun ka kabeh prajurit supaya siap-siap beberes pasukan isuk urang tarik mundur langsung urang balik ke kota Yaman. Ieu mangrupakeun parentah ti kami anu teu bisa diganggu gugat. Sok gancang laksanakeun. Ayeuna keneh parentah ku abdi baris dugikeun ka sadaya para prajurit. Rampung dawuh tutas pangandika. Amit keun. Pramil saditinggalkeun ku senapati gerwae Raja Taban As'ad jeung dua pandita ngobrol ngeunaan jero-jeroana agama Yahudi nu akhirna hate Taban As'ad leuwih teteg pikeun nganut agama Yahudi. Sabara-bara hal di luhur netelakeun si horeng si mana horeng umat-umat Yahudi kacida nyaho tur sapinu hate ngaku kana sagala risalah anu ku Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkeun. Bukti-bukti eta leuwih kuat ku ayana kaum Yahudi geus miang ka kota Yatsrib pikeun tetep tumetep bubuara ngantina kalahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok sanajan eta kajadian teh jauh samemeh Kanjeng Nabi gumelar ka alam dunya. Allah subhanahu wa ta'ala
netelakeun dina Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara surah ka-26 ayat 187 anu unggalna ذكرى وما كنا ظالمين panjangna waktu peting teka catur urang kocapkeun isukna bae bareng jeung meletekna sang surya ti belah wetan anu dibagiakeun ku recetna sorasa satoan guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasieun sabeuneureun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos nyimetan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanyuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.